Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui dina pangajaran Bahasa Sunda, materi anu baris dipidangkeun nyaeta ngeunaan sisindiran. Satacan kana materi, mangga kanu tacan subscribe, gera di subscribe heula, anu bade like mangga gera like. Satacan medar materi, baris diwanohkeun heula ngeunaan kompetensi dasar. Non atuh nu jantan kompetensi dasar dina pangajaran sisindiran nyaeta 3.2 menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan sisindiran. 4.2 menyusun dan menampilkan sisindiran secara lisan atau tulisan sesuai dengan konteks dan fungsi sosialnya. Sedangkan anu jantan tujuan pangajaran nyaeta kahiji, siswa bisa weruh kana wangun sisindiran. Kadua, siswa bisa ngabedakeun wangun sisindiran. Anu katilu, siswa bisa apal harti sisindiran. Kaopat, siswa bisa nyieun atau ngarang sisindiran kalawan merenah. Saterasna aya watesan jeung wanda sisindiran. Numutkeun Budi Rahayu Tamsah, sisindiran teh asalna tina kecap sindir anu ngandung harti omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun henteu togmol. Aya nu nyebutkeun oge yen sindir teh hartina sisi. Maksudna sagala rupa pamaksudan henteu ditaragalkeun atawa torojogan. Wangun sisindiran teh kauger ku Purwakanti. Jumlah ngangna dina unggal padalisan jeung jumlah padalisan dina unggal padana. Kukituna sisindiran teh kaasup kana wangun ugeran atanapi puisi. Sisindiran teh kabagi tilu, aya rarakitan, paparikan, sareng wawangsalan. Dina rarakitan kabagi tilu, aya rarakitan silih asih, aya rarakitan piwuruk, aya oge rarakitan teh sesebred. Nah, ayeuna ngeunaan rarakitan silih asih. Rarakitan silih asih teh nyaeta sisindiran anu ngagaduhan watak nyaeta ngeunaan silih pikanyaah. Contona, daek soteh kaci koneng, kaci situ mah teu purun. Daek soteh kanu koneng, kanu itu mah teu purun. Eta ngeunaan rarakitan. Dina rarakitan, cirina rarakitan teh nyaeta papak dina lebah puhuna atanapi mindoan kawit. Di dieu aya daek, ka padalisan kahiji sami sareng padalisan katilu, kadua sami sareng padalisan kaopat. Terasan aya nu namina cangkang sareng eusi. Padalisan kahiji ari padalisan teh baris, padalisan kahiji sareng padalisan kadua mangrupakeun cangkang. Daek soteh kaci koneng, kaci situ mah teu purun. Eta teh mangrupakeun cangkang. Sedengkeun dina padalisan katilu sareng kaopat eta mah eusi. Daek soteh kanu koneng, kanu itu mah teu purun. Salajengna aya rarakitan piwuruk. Rarakitan piwuruk nyaeta rarakitan anu watakna teh mamatahan. Contona, lamun urang kaci kole moal hese tumpak kahar, lamun urang boga gawe moal hese barang dahar. Nah, dina di dieu rarakitan piwuruk aya nu hayang ditepikeun yen urang teh kudu daek digawe sangkan moal hese pikeun barang dahar. Sedengkeun rarakitan sesebred mah ieu heureuy atanapi banyol. Majar maneh cengkeh koneng kulit peuteuy dina nyiru, majar maneh lengkeh koneng kulit beuteung mani nambru. Salah sahiji fungsi sesebred sangkan anu narima pesan teh henteu babari kasinggung atanapi henteu babari ngambek. Janten ditepikeunna ngalangkungan sisindiran. Saterasna aya paparikan. Ai paparikan teh meh sarimbag jeung rarakitan. Bedana paparikan mah henteu kudu papak di puhuna atanapi mindoan kawit, tapi ukur deukeut sorana sarta muruakantina dina akhir padalisan. Atanapi disebat oge
Purwakanti laras wekas. Contoh aya paparikan silih asih atau napi silih pikanyaah teh hayang nepikeun rasa kanyaahna. Contohna aya meri dina rakit boboko wadah bakatul, lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur. Salajengna aya paparikan piuruk. Nah, baju kutub heureut pola dikelin teu dijalujur. Mun teu cucut di sakola arisin balik ka lembur. Mangga titenan ku sadayana dina paparikan ieu anu papak teh dilebah tungtungna. Dina paparikan piuruk padalisan kahiji baju kutub heureut pola. Ngang panungtung dina pola ieu papak atanapi sami Murwakanti sareng padalisan katilu panungtung mun teu cucut di sakola. Didinya eta cirina paparikan. Atanapi paparikan oge tiasa samina teh awal sareng akhir. Ayeuna paparikan sasebred. Saeta anu keur calik meuni jiga kabuhulan saeta anu belik jadi hayang ngaheureuyan. Eta sasebred. Di dieu sami antara payuna sareng pengkerna. Saha eta anu keur calik padalisan kahiji padalisan katilu saha eta anu belik. Janten paparikan mah aya 2 ciri. Nah tungtungna unggul anu sami atanapi payun sareng panungtung. Anu salajengna aya wawangsalan. Wawangsalan teh nyaeta karangan nu diwangun ku sindir jeung eusi. Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal. Anu dijieun wangsalna teh tara ditetelakeun tanapi sok disumputkeun. Kudu diteangan tina bagian eusi. Wangsal teh sok Murwakanti atanapi sami jeung sal sahiji kecap anu di bagian tina eusi teh. Contoh wawangsalan belut sisit sabadarat. Eta kalimah cangkang tatarucingan. Kapirarai siang wengi tah pikeun eusina sok Murwakanti sareng kalimah eusi. Tiasa oge digambarkeun. Padalisan kahiji kagambarkeun aya belut sisitan bisa di darat, bisa hirup di darat. Kapirarai siang wengi dina kalimah eusi aya clue atanapi aya kata kunci kapirarai. Sato naon? Wangunna jiga belut bisa hirup di darat. Terasan dina padalisan kadua aya kapirarai. Nyaeta eusina orai. Terasan contoh salajengna dudukuy panjang gagangna pikir bati ngalang layung. Dudukuy panjang gagangna. Nah, dudukuy panjang gagangna aya gagangan pikir bati ngalang layung. Dina padalisan kadua aya clue aya kata kunci nyaeta ngalang layung. Janten anu janten wangsalna teh nyaeta naon? Payung. Kendang gede pakauman. Wanguna jiga kendang gede ayana di pakauman dag digdug rasaning ati. Eusina nyaeta bedug. Tah sapertos kitu tangtuna sisindiran masih hirup kene di masyarakat di sabeudeureuan urang. Mangga pikeun langkung. Jentreng ngeunaan sisindiran tiasa dipaluruh tanapi tiasa dipilarian. Pilarian rarakitan teh sapertos kumaha tanapi damel sisindiran rarakitan anu Murwakanti payuna, rasan paparikan anu Murwakanti pengkerna sareng tiasa oge urang teh ngadamel wawangsalan. Mung sakitu anu tiasa kapihatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dina pangajaran basa Sunda salajengna.